Sumping hadirin dina debat calon presiden katilu pemilu 2024 Republik Indonesia. Acara bakal dikawitan ku biantara Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hasyim Asy'ari. Diteruskeun ku peraturan perdebatan ngadadarkeun tujuan debat sareng ngajelaseun secara khusus naon-naon anu baris dibahasa dina eta debat. Diaturkeun ka Bapak Hasyim Asy'ari sanajan ngadugikeun biantarana. Hatur nuhun ka Bapak Hasyim Asy'ari sanajan atos ngadugikeun biantarana. Diteraskeun kana sesi kadua nyaeta pembukaan acara. Pemilihan calon presiden 2024 bakal jantan pengalaman penting pikeun bangsa. Acara dibuka kalayan masing-masing calon nganterkeun wawasan pondok ngeunaan program sareng ide pikeun bangsa. Ieu mangrupikeun awal acara sareng mangrupikeun momen penting pikeun kahirupan politik di Indonesia. Samemeh ngamimitian debat calon presiden 2024 aya sababaraha aturan anu kudu diturutan boh anu aya di ruangan, boh anu aya di luar ruangan sarta oge kudu diturutan ka sakumna calon presiden. Anu baris debat penting ieu urang tingali dina aturan ieu. Lanjut kana sesi kaopat nyaeta sesi nyampikeun visi, misi sareng debat. Dina sesi sawala para calon baris isang hareupan ku jejer utama anu bisa jadi polemik seperti ekonomi, kahirupan sosial, atikan jeung lingkungan. Panitia baris ngayakeun forum anu ngabuka pikeun sakumna warga negara Indonesia. Mantuan maranehna ngantukeun calon presiden anu paling cocok pikeun negara eta. Wilujeng sumping ka calon presiden nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Calon presiden nomor 02 Bapak Haji Prabowo Subianto. Sareng calon presiden nomor 03 Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Urang bade ngadengkeun heula visi sareng misi masing-masing calon presiden 2024. Sabab dina debat kedua urang mimitian ku pasangan calon nomor 02, ku kituna dina debat katilu kali ieu kesempatan kahiji bakal dibikeun ka pasangan calon nomor 03 Pak Ganjar Pranowo. Nepikeun visi misi dan program kerja. Disusul ku calon presiden nomor 01 Bapak Anies Rashid Baswedan nepikeun visi misi sareng program kerjana. Calon presiden nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto ngabagiakeun nepikeun visi jeung misi sareng katut program gawena. Urang nuju ka ruas 2 nyaeta di mana para calon presiden baris ngajawab patalekan-patalekan anu geus ditanyakeun ku para panelis. Calon presiden nomor urut 01 diundang pikeun ngajawab patarosan tina panelis. Dituluykeun ku calon presiden nomor urut 02 pikeun ngajawab pananya ti para panelis. Dituluykeun ku calon presiden nomor urut 03 pikeun ngajawab pananya ti para panelis. Urang neruskeun ka ruas katilu nyaeta debat antara calon presiden ngeunaan jawaban anu geus dikajawab. Calon presiden nomor seri 02 sareng 03 diundang pikeun ngarespon kana jawaban nomor seri calon presiden 01. Saterusna nomor urut calon presiden 01 sareng 03 pikeun ngabales jawaban nomor urut 02 calon presiden. Lajengna nomor urut 01 sareng 02 diteruskeun pikeun ngabales jawaban calon presiden nomor urut 03. Ngatur nuhunkeun ka para calon presiden anu tos ilu biung dina debat presiden katilu pemilu 2024 waktos ieu. Masih aya deui 2 debat anu bade dilaksanakeun ku KPU sarta kami mengingatkeun sangkan ngalaksanakeun hak pilih dina poe Rebo 14 Februari 2024. Sarta mudah-mudahan debat katilu ieu bisa dijadikeun bahan tinimbangan dina nangtukeun
pilihan calon pemimpin Indonesia. Urang sadayana tutup debat dina waktos ieu. Abdi Gauzan Jakwan Jauhar sareng rencangan abdi Tamam Fauzan Ramadan. hatur nuhunkeun kana kabersamaan. Wilujeng Wengi.